Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring bade neraskeun hanca carita carios nyambung, judulna nyaeta Si Kidang Kilat Jago Tanding. Carita ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar carios-cariosna leuwih sumanget deui sareng simkuring oge tiasa midangkeun sadaya carita-carita karangan simkuring sadayana. Mudah-mudahan tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana anu mikareueus carios Sunda, khusus nama carios-carios anu ku simkuring dipidangkeun dina ieu channel. Mangganya wargi ayeuna cuang kawitanan. Samemeh ngajawab pertanyaan Lisnawati, harita Nini Sukmala teh nyusutan cai matana ku tungtung leungeun baju anu kumanehna dipake. Geus kitu teh teutepanana mencerong kajauhna kawas aya anu keur dipikiran ku dirina. Anak Nini teh ngaranna Parwati jeung salakina ngaranna Supanta. Ari incu Nini mah nyaeta ngaranna teh Parman, ngan Gusti geuningan umur maranehna teh teu leuwih lila ti Nini nyai. Tah sing hayang apal mah tepuh kampung Pancarsari teh pinantu Nini. Cek Nini Sukmala bari tetep wae sanajan cai matana teh geus disusutan ku tungtung bajuna, harita reumbai deui bae teu kuat nahan ngocorna cai mata kulantaran kacida sedihna lamun geus inget kaayaan anak minantu jeung incuna anu ku manehna kanyahoan parlaya kuki bewok sapara kanca. Sanajan ari incuna mah nepikeun ka waktu harita masih keneh dipikiran ku Nini Sukmala kulantaran sanggeus dikotektak jeung warga lembur eueuh tanda-tandana incu manehna jadi korban galakna seuneu anu ngahakan imah jeung padepokan Supanta. Ngan nepikeun ka waktu harita Nini Sukmala boga pamikiran bisa jadi incuna oge jadi korban kusabab eueuh anu nyaksian incuna bisa keluar ti jero imah atawa aya nu bisa nyalametkeun. Kitu anu dina waktu harita aya dina pamikiran salawasna ku Nini Sukmala. Aduh Nini geuningan teu nyangki abdi teh Nini teh geuningan Nini. Aduh Gusti, ampun Gusti, Nini geuning abdi jadi teu kiat nyarios. Aduh Gusti, teu nyangki abdi mah Nini teu nyangki geuningan Nini teh gaduh minantu sareng putra anu kacida saena. Teu nyangki abdi mah geuningan aranjeunna teh jalmi-jalmi anu kakonca dugikeun ka ayeuna oge jadi bahan cariosan jalmi-jalmi di sadaya kampung kulantaran dina waktu jumenengna eta oge abdi ngadangu tina cariosan jalmi-jalmi sareng sepuh abdi saurna mah Bapak Supanta sareng Ibu Parwati teh kacida saena jasana sering tutulung kanu butuh tatalang kanu susah eta anu ku abdi
dipika terang dina waktu ayeuna sanaos abdi ngemung saukur ngadanggu cariosan jalmi-jalmi sareng sepuh abdi, tapi abdi yakin jalmi-jalmi sareng sepuh abdi moal nyarios kitu saupamina henteu leres. Bagja nini bagja ngan hanjakal kunaon geuningan naha ari jadi jalmi sae teh geuning kedah pondok isuana ku jalan kawas kitu ditanda saki bewok sa para kanca nini. Tapi abdi pernah ngadangu saurna mah ari putra aranjeunna mah dugikeun ka ayeuna oge teu aya laratanana kumargi aya di lebet bumi anu kabeulem sareng dugikeun ka ayeuna teu aya tanda-tandana putrana anu namina Parman teh kabeulem oge nini. Naha leres eta teh kawas kitu carios saleresna nini. Cek Lisnawati waktu harita nyarita panjang lebar ngebrehkeun sakabeh anu kumanehna dipika nyaho tina carita-carita indung bapana jeung sakabeh warga. Kulantaran dirina oge moal inget sabab masih keneh leutik dina waktu kampung Pancarsari diranjah rampok nepikeun ka loba korban warga eta lembur jeung pupuhu paguron sakaligus kapala lembur Pancarsari. Benar Nyai, benar caritaan Nyai teh, tapi masalah incun ini duka ayeuna oge masih kena jadi pamikiran ini. Tapi cek syariat mah, cek syariat urang mata lahir urang saha anu bisa nyalametkeun incun ini anu leutik masih keneh bolon boro-boro dirina anu bisa nyalametkeun diri keluar tina gulungan seuneu sanajan jalma dewasa atawa pantar nini anu geus kolot oge cantang tuh bisa keluar asup ka jero imah anu digulung ku seuneu Nyai. Ngan bener nepikeun ka ayeuna can aya laratanana. Nah bener incun ini teh kabeulem atawa henteuna nepi ka waktu ayeuna nini can bisa manggihan katerangan atawa puguhna kaayaan incun nini teh hirup atawa geus maot oge nuturkeun indung bapana Nyai. Tah eta anu keur dipikiran ku nini nepikeun ka waktu ayeuna. Cek nini Sukmala harita nyaritakeun sagala rupana anu ku dirina oge dipikiran nepikeun ka waktu harita. Cai matana teh dina waktu eta terus bae ngocor teu eureun-eureun atuh Lisnawati teh nangkep deui kan ini Sukmala. Aduh Gusti hapunten nini hapunten, gara-gara abdi naros keayaan kulawargi putra sareng incun nini geuningan ayeuna teh nini janten sedih. Hapunten nini hapunten sekali deh hapunten nini teu nanaon. Cek nini oge teu masalah nini ceurik so teh lain ku nanaon sedih sok baluas ada geus mikiran kaayaan minantu anak jeung incun nini. Cek nini Sukmala dina waktu harita nyarita kitu bari ngusapan tonggong Lisnawati anu nangkep pageuh ka dirina. Muhun nini muhun, tapi hapunten nya sanaos abdi parantos ngajantenkeun manah nini ayeuna pinuh ku kasedih abdi teh
masih keneh penasaran kunaon Nini parantos terang anu ngabinasa binantu putra sareng incu katut wargi-wargi lembur Pancarsari teh komplotan Ki Bewok. Kunaon Nini cicing bae henteu ngalakukeun tindakan Nini kapan ayeuna teh eta komplotan rampok teh beuki maceuh bae Nini, beuki maceuh ngagalaksak sadaya lembur. Nah Nini henteu ngalakukeun tindakan kunaon Nini kunaon. Ceuk Lisnawati dina waktu harita langsung nanya kitu bakatku panasaran kulantaran geus kanyahoan kemampuan Nini Sukmala teh kacida hebatna keur dirina mah komo deui geus sanggup nyalametkeun dirina tina cangkreman Ki Bewok. Lamun jawara ata-atah mah geus pasti moal sanggup nyingkahan Ki Bewok anu geus kakoncara kumaha kahebatan elmuna. Harita Nini Sukmala barang ngadenge pananya kitu manehna teh ngagidegeun sirahna bari nyarita. Lain teu hayang Nyai, lain teu hayang Nyai teh kudu apal kakuatan ilmu Ki Bewok teh lain bantrak-bantrakeun. Nini oge lain cicing Nyai, lain tapi geuningan kemampuan Ki Bewok teh kacida rohakana salianti boga ilmu silat, ilmu batin anu kacida hebatna beduk manehna teh ngabogaan ilmu batin hideung oge bisa nyumputkeun di mana markasna. Meureunnan dina waktu Nini nyalametkeun Nyai oge keur kabeneran Nyai teh kudu salamet, kudu panggih jeung Nini. Tah eta Nyai kitu kaayana Nyai lain teu hayang nyalametkeun sakabeh warga tapi sanggeus dijajal ku Nini. Pernah bentrok kakuatan Nini teh can kuat keur ngalawan Ki Bewok mah Nyai. Tapi alhamdulillah Nyai sanajan Nini teu kuat oge tetep bae bisa lolos tina pangawasa Ki Bewok. Lamun teu bisa ngahindarkeun diri mah meureunnan baheula oge Nini geus teu aya di kieuna Nyai eta anu kudu diapal ku Nyai dina waktu ayeuna. Ceuk Nini Sukmala waktu harita langsung nyaritakeun kaayaan dirina anu teu cicingeun sabenerna mah hayang nulungan sakabeh warga anu aya di kampung-kampung anu terus-terusan diranjah ku komplotan Ki Bewok. Aduh Gusti geuningan kitu nya Nini, aduh abdi teu nyangki Nini, teu nyangki atuh lamun kieu mah kedah kumaha Nini piraku urang teh bakal ngantepkeun Ki Bewok sapara kanca terus ngagalaksak. Ya Allah kedah kumaha Nini, kedah kumaha sareng deui abdi teh hoyong biasa nulungan jalmi-jalmi anu katalangsara akibat para rampok tapi kedah kumaha ritos kieu Nini. Nini oge teu tiasa ngimbangan kemampuan Ki Bewok komo deui abdi beunang Nini. Aduh Gusti. Harita Lisnawati beuki ngaguguk bae bakatku sedih sanggeus ngadenge sagala rupana dicaritakeun kacida jentrena ku Nini Sukmala. Sabar Nyai, sabar. Meureunnan kahareupna mah bakal aya jalan kaluarna. Sabar. Nini oge lain cicingeun ayeuna teh di dieu terus ngulik pangarti hayang bisa ngungkulan komplotan Ki Bewok sanajan Gusti geuningan beuki lila teh kakuatanna beuki kuat bae sanajan Nini terus-terusan ngulik pangarti di dieu
dina waktu ayeuna can bisa ngungkulan kekuatan Ki Bewok. Tapi ulah hariwang Nyai, ulah hariwang Nini niat nurunkeun ilmu ka Nyai teh salianti di Nyai mah masih keneh ngora. Nyai mah masih keneh gede tanaga bisa ngaronjat leuwih ti Nini. Jadi ulah pondok pangharapan Nyai jeung deui Nini hayang nurunkeun kemampuan ka Nyai teh kulantaran sanajan Nini teu bisa ngelehkeun Ki Bewok, tapi Ki Bewok oge moal bisa ngelehkeun Nini tah eta kaayaanana. Jadi lamun hidup ayeuna geus nyangking sakabeh kemampuan Nini, tangtuna Nyai teh leuwih hebat, leuwih kuat jeung teu gampang dielehkeun ku saha bae oge. Kaasup Ki Bewok sanajan ceuk Nini oge kakuatan manehna teh kacida hebatna, tapi dina oge moal bisa sa kahayangna nyiksa atawa ngabinasa Nyai engkena kitu lamun dina waktu bentrok teh Nyai. Ceuk Nini Sukmala harita nyaritakeun sagala rupana anu geus kapikir ku dirina. Atuh barang ngadenge caritaan kitu ti Nini Sukmala, Lisnawati teh beungeutna marah mai. Oh kitu Nini, aduh upami kitu mah enggal atuh turunkeun ka diri abdi Nini, ku abdi bade diamalkeun teu tiasa ngelehkeun oge atuh beureunan ari tiasa ngimbangan kemampuan nama abdi teh tiasa kuda kanggo sadaya wargi anu lemah anu kedah ditulungan ku urang Nini. Ceuk Lisnawati bari neuteup sakedeung kana beungeut Nini Sukmala. Sageus kitu tunggul deui leungeunna teh teu cicing nyusutan cai matana ku ujung baju anu ku manehna digunakeun. Nya Nyai ayeuna mah hayu urang mimitian. Hampura nya Nyai, hampura. Ayeuna geus bicenan waktu lila kulantaran bongan bae Nyai hayang nyaho sagala rupa kahirupan Nini. Kunaon hirup di ieu leuweung jeung deui kudu nyaho Nini teh geus aya kana 15 tauna cicing di ieu leuweung kusabab geus teu betah cicing di lembur. Komo di lamun geus ingat kaayaan minantu anak jeung incu, aduh hate teh geus teu pararungkung. Mun kongang mah hayang paeh bae, tapi geuningan nu kawasa teh masih keneh manjangkeun umur Nini beureunan kieu kudu panggih jeung Nyai Nini teh. Jadina Nini bisa nurunkeun sakabeh kemampuan ka Nyai geus pasti lamun geus aya dina diri Nyai mah kemampuan anu engkena dipimili ku Nyai teh bisa dikembangkeun, bisa diulik supaya leuwih hebat deui nya. Atuh ari kieu mah geus hayu Nyai urang mimitian. Ceuk Nini Sukmala sanajan dina waktu harita rembay keneh ku cai mata langsung nangtung bari nyusutan cai matana ku tungtung baju manehna. Atuh geus kitu mah teu laloba nyarita deui. Nini Sukmala teh ngamimitian nurunkeun kamampuana ka Lisnawati. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Lisnawati jeung Nini Sukmala anu ngamimitian nurunkeun ilmu ka Lisnawati. Ayeuna urang malikan deui kaayaan di lembur Lisnawati, khususna mah di jero paguron Gagak Bodas anu dina waktu harita geus normal deui sanajan ari kasedih mah teu bisa
leungit kitu bae kulantaran Lisnawati can aya balik deui nepikeun ka waktu harita. Dina poe harita Sugiwa jeung pamajikanana ngumpulkeun sakabeh murid-muridna dina tempat anu biasa digunakeun musyawarah. Kadenge Sugiwa keur ngamimitian muka carita. Barudak syukur Arandika ayeuna geus kumpul di tempat kulantaran Akang teh jeung pamajikan Akang dina waktu ayeuna rek bebeja ka Arandika sakabeh kuring jeung pamajikan kuring rek indit neangan Lisnawati kusabab rek kitu rek kieu oge kuring teu geunah piraku anak dina kaayaan sangsara rek diantepkeun bae sanajan nyawa taruhana sabab ilmu ki bewok teh lain banterak-banterakeun tetep kuring jeung pamajikan moal bisa cicing bae lain kitu ambu cek Sugiwa nyarita kitu bari ditungtungan nanya ka pamajikanna anu ti tadi unggut-unggutan. Mohon kitu ama, ambu oge teu geunah cicing kajen teuing paeh tibatan kudu ngantepkeun anak urang diguna sita kahormatananmu si bewok terido ambu mah terido ama terido cek pamajikana dina waktu harita langsung ngajawab bari rebai ku cai mata kulantaran lamun geus inget kana kaayaan Lisnawati anu dibayangkeun ku maranehna tangtuna dina waktu ayeuna keur nandangan kapeurih kulantaran digadabah kahormatana ku lalaki anu teu pantes ngaruksak jiwa jeung ragana atuh sakabeh murid-muridna teh dina waktu harita langsung tarungkul ilu sedih kusabab maranehna oge lain teu hayang ngabantu tapi sadar diri guruna oge teu mampu kudu ngalawan kamampuan ki bebok mah komo deui maranehna kitu dina kaayaan waktu harita. Waktosna kabujeng sep cag urang tunda dugi ka dieu heula cariosna kumahanya kaayaan Sugiwa jeung pamajikanana dina engke lalampahan neangan Lisnawati. Ayeuna urang tunda dugi ka dieu mangga enjing kusim kuring diteraskeun deui sapunya repegat simpai paturai patepang deui mangga permios.